warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Risyad Arpi dina Warta Sunda. Rhoma Irama anu disebut-sebut jadi tokoh nu bisa ngaronjatkeun sora partai PKB katingalina bakal gagal ngahontal posisi capres atawa cawapres di PKB. Lantaran wacana anu sumebar di PKB mana horeng justru leuwih noko ka Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ngaran ketua umum DPP PKB anu dijagokeun pikeun maju jadi capres atawa cawapres. Mangsa PKB ngayakeun koalisi. Nurutkeun ketua DPP PKB Abdul Qadir Karding. Dumasar kana aspirasi ti sakuma pengurus PKB dina survei internal. Sarerea nyarankeun Cak Imin jadi cawapres. Manawi sakitu wae ti abdi kirang langkungna menta hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.